Deruda Bandung mah aya deui wae mah nya tukang sango goreng nu warnana teh biru siga kieu. Pantesan we tuh dan masak sango goreng nage lain mang-mang di dieu mah siapa nu asalna teh dari Australia. Orang ditinggali teh alah si manuna teh marurah kieu mulai dari 20 ribuan aja kok enggak pasta juga 30 ribuan aja. Harikut si tempat teh bener-bener estetik pisan pokona mah ada pisan cocok pisan buat nongki sama keluarga. Wes pugu semua kadarana juga dipasak na teh ku sincep langsung teh tinggal kuatkeun ka ngaji oge dipakekeun kembang 7 rupa sincep mah. Arang misilawakeun teh alah si rasana teh bener-bener unik pisan aruda. Bener-bener nu kaleng-kaleng tuh masakan sincep mah walaupun marurah oge di dieu teh. Kamu deui si pasta namanya bener-bener teu lembek gitu bener-bener al dente cenanya cek bahasa Italina mah. Aduh kan ieu kamu deui si sangu bakar namanya kumaha cara kadaharanana ieu teh si kami teh meuni bingung. Ijing bali 50 juta kali barudak ieu teh mending ngeunang teuy. Ya lo cip teh salah ya kadaharan ngaranna kieu marurah kieu hargana teh mung 30 ribuan aja nu kieu oge. Ngejeli asina tuh waduh kan.